mata keeng jadi tukang penceramah teh hayang nama eureun gitu. Asli. Kira sok isuk ulem deui kuring, hek tong dibayar, datang moal. Wah, ieu hate kalalotorna yai. Power. Terus ibu nyangka abdi ceramah karena duit gitu. Malahan mah pemuda lamun kuring ceramah di dieu heng teh diongkosan demi Allah bunga. Nama gejeng bunga 3 pahala. Kuring mau mobil make bensin berarti sedekah harta. Kedua kuring teh nerangkeun agama berarti sedekah ilmu. Katilu silaturahmi nu teu jadi bawuh nu teu apal jadi apal. Oh iya geuning kieu nu kieu geuning. Dina TikTok kitu nu kieu geuning. Tuh 3 teu pahala lamun teu diongkosan. Kumaha tuh lamun panitia ngongkosan nu 3 leungit kan duit menang. Tinggal nanya eta kitu bebengok maneh deuk meuli duit meuli pahala. Kira-kira jawaban abdi mana tah Pak? Nuhun anggap eta hasil rapat.